sadayana urang ti kelompok 5 abdi lan batur-batur hoyong ngedamel video wawancara bahasa Sunda. Perkenalkan nama abdi Deca Sabrina. Perkenalkan nama abdi Vita Oktavianti. Perkenalkan nama abdi Sifadil Meranti. Nama abdi Krismayani. Perkenalkan nama abdi Vina Liviana Putri. Perkenalkan nama abdi Destri Windy Virus. Perkenalkan nama abdi Jalan Bebian. Ini pertama, naon bahan pokok pikeun yeun siomay aa? Yang somai teh bumbu kacang, aci, tepung, sambalnya, cabe, tos berarti. Ya. Di saha aa meneng pangabaruhan yeun siomay nu ngeunah isu. Pangawruh maksudnya, pangawruh teh naon? Bentar lu. Di Mamang. Terus Iraha mimiti muka usaha ngejual somai ieu. tahun 2023. Di mana asal resep somai nu AA anggo? Di Mamang. Ngapa AA milih usaha ngajual somai tinimbang kadaharan sejen? Soalnya milu ka Mamang. Jadi dagang somai Mamang. Mamang na dagang somai urang diajak gitu. Kumaha cari ieun somai nu lembut tur ngeunah? Kumanya pakai air panas terus sama ikan, terus tepung disatuin. Itu wae wawancara ti Seuing kurang lebih nasi. Kuring-kuring punten hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure